hirup teh zaman teh mungkin dia mungkin sarusah wae gara-gara covid. Ya Allah ya Robi cing atuh paparin abi rezeki ya teh kanggo dibagikeun ka jalmi-jalmi anu emang ngabutuhkeun. Kamana nu ngaliwat-liwat acan ieu teh. Urang ada gua nu ngaliwat we sugan aya nu ngaliwat. Arek manta naon we kitu tah. Hari ringan mending oge ya. Tengah peti kerjemplang jempling aya nu seri cicikan kunti apa nahan teh. Cek mana artinya itu lah. Rambut teh betul-betul ting urang bereskeun mana anu hayangan mah. Kang, kunaon ngalamun wae? Si jangan lemas wae. Yang tereh maot. Ka mana, Jang? Ieu lelempangan Kang gitu abi teh. Di imah teh boga lampu. Heeh. Cek kapake jugrag-jugrug. Kabeneran aya si Akang di dieu. Kan geus nyaho urang teh si Akang teh gaduh. Ieu na si listrikan di imah teh. Oh benar. Kusabab itu kapake di imah jugrag-jugrug goreng heurinan imah. Hoyong teh. Ya atuh hayang bisa. Lebih pada ngalamun mikiran naon ngoprek lampu tah beneran lapan sugan bisa jadi herang deui. Jadi anyar. Lampu teh teh. Nuhun atuh Jang. Sok atuh lah sing barokahnya sok sugan we bisa kapake di imah tuh. Ieu minyak naon? Minyak lagi eueuhan. Nyangke di beneran deui lampu mah hirup sok tinggal diminyakan we puter-puter lapan herang deui ieu mah. Teh Kang, nya ieu mah lampu ieu ti buhun ieu mah turun temurun warisan kade oma tong dijual nya. Somat-omatan ya bener nya pake nya. Nya geus satu Kang nya urang mah bisa lila bubuhan aya kapriogian di kaditi nya. Nuhun Jang. Ya Kang nya. Assalamualaikum sing barokah nya. Hati Jang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dibere lampu ya ku budak budak saha eta teh nya. Mudah-mudahan mah barokah. Balik we mending oge sugan we ieu mah barokah ya lampu teh ya. Mas bisa nyangan dunya sugan. Ajar pamajikan ampakan wae di dieu we nongkrong ya. Mudah-mudahan we mah barokah ya lampu teh sugan gitu Pak. Budak sama wae riji ngare milik. Astagfirullahaladzim mending lampu teh urung. Tapi eueuh seuneuan kebul doang. Ieu teh beuki haneut wae beuki panas wae itu lampu teh. Kumaha itu? Ih, panas naon eta? Ih soang. Aya soang kadi Bang. Alhamdulillah aing meunang soang. Duh Akang, alhamdulillah kuring geus bebas. Geuning bisa ngomong soang teh. Tong leuwas, tong sieun, tong salempang Akang. Geuning bisa ngomong. Soang lain kuring teh jalmaan ti kahyangan. Eta naon geulang teh beli goreng patut kitu atuh Akang. Menang meuli di kaki lima menang mulung eta Akang. Gelang ajaibnya orang itu. Nyai geuning meuni geulis kieu saha ran teh Nyi? Akang upami yang terang mah abdi teh Putri Daniar di langit ke-7 Akang abdi teh. Ayo teh naon ti mana teh ti bumi ti mana eta geulang jeung goreng patut aing meuli hayang ningalesotkeun Akang. Ieu teh hayang diganti Nyi ku geulang emas jeung berlian. Ame pamajikan tong amuk-amukan wae rek dibere geulang eta kitu. Ku sabab ayeuna Akang geus jeung ka rumah li geulang ieu aing aya coplokeun tuh Akang Ngomong-ngomong nyai teh geulis geuning. Ya geus Akang. Akang mau galing Akang. Akang, mending ulang pilakan lu caang Akang di demal geuning loba leungit. Mending pilakan lu caang yuk Kang. Ayo Neng, ayo gelis. Sok pangku Akang nyanyi pangku. Ayo Bu, Akang geus kuat Awas gaceng Akang. Hayang main
Di dia we nyanyi caang, ngarenna Akang ini mah bener caang. Aduh, Gusti. Akang teh naon tadi teh permintaan naon wae tadi teh? Hiji hayang beunghar. Aya hayang beunghar mah atuh sia teh kudu usaha. Itu usaha ieu teh. Geus teh atuh. Aya mau usaha mah aing modal we sia mah tuh. Bukan kitu sih nyanyi mah. Tah, soang hayang nyaho ngetes ya. Kalau mereka duit mana duit mah? Ket ke nyai dikabulkeun Akangnya, turutan mantrana Akangnya. Esa. Cing cirintil, kelek bau, lanjut peot, sing sing, jing sri. Akang duitna. Alhamdulillah, nuhun wangel buka duit jadina. Sekarang ayeuna dua li permintaan Akang. Hayang naik haji teh ka ditu ka arah. Sama naik haji cek kopi we Akangnya. Heeh bener si kopi. Sapeuleumkeun Akang lah peuleum. Akang aya gigireun Akang Kang kopi mah. Mana? Kepunta. Mana? Awas kan lupa. Alhamdulillah. Kalau mah di gelang goreng eta aing Kang yang miceun. Mantap. Sok Kang ayeuna permintaan nu katilu naon Kang? Eta hayang nampa bujur nyai gak halus henteu. Bujur nyai. Ih si Akang mah jorok kelingan kitu Akang. Eta bohaina we geuningan sugan hayang nampa bujuran mulus henteu nyai geulis teh. Eta teh panterangan Akang ku aing ngpodaran beul si Akang mah sia. Wah kawas enggeus bujurna buduk embung. Gitu mah sia ku aing. Nah, coba nyai gelis ya. Akang nampa bujur lah coba mulus henteu bujur bohai teh. Isin Akang aja. Eta. Aja isin Akang. Bujurna meuli kuat bohai kieu. Mending bau Bau Bah, kopi nak geus rokona mana ini tadi Iya Akang. Sapeuleum Akangna. Sok atuh. Tah Akang. Pokona. Pokona dikahiyangan eta uang aya geulahna Akang kalau eta mah. Sun heula atuh Bau galing Akang, aya utang aing. Utang heula aing. Kang, aya utang aing. Utang heula aing. Aduh, si nyai kana kamono. Akang teh bau galing jadi olang. Aduh, kumaha ieu? Aduh, ampun Akang, nyai ge ngomong. Cium lagi cium jadi olah, pinuh bool Akang. Nuhun nyai nuhun. Omeh heula Akang. Ih, uring sontol leungit ka mana nya? Usaha, jangan tino goreng.